Ya salam baktos oge. Hilap ka Bapak Kepala DPP KBP 3 Kabupaten Kuningan. Ampun ti Bapak Haji Api. Mudah-mudahan atuh Bapak Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan teh kepala anyar teh Ji. Boy teh kepala anyar. Anyar Ji. Duh alhamdulillah bager, manehna mah soleh. Mudah-mudahan atuh program KB di Kabupaten Kuningan ku ayeuna dicepeng ku dipimpin ku Bapak Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan nyaeta Bapak Apip. Mudah-mudahan Ji. Waduh. Mudah-mudahan sing beuki nanjeur we atuh, beuki melesat cenah di Kuningan mah. Abun teh. Naon atuh sia teh? Diajar we atuh sia teh. Sagala macam ngikul diajar, tapi sia teh da diajar teh lila teh teh nyowayang teh. Teu becus-becus. Patakirakeun teh euy. Nya teu kaup jamana nu nempona geuleuhan teh geus langsung we ditinggalkeun. Walah. Dek ditinggalkan ke dek henteu ke dek nempo dek henteu ke hai hare wae atuh nu penting mah dina penting ayeuna aing hiburan. Nah siabat ngobrol duaan wae aing teh diajak pan aing butuh maneh keur ngobrol atuh ajak ngobrol kuring dina waktos ieu ajak ngobrol kuing ka mana ngaler ngidung ngulon ngetan pokona mah bebas jeung kuring mah ngomongna hayu diajak ngobrol ku kuring kitu ieu ait. Ampun ting lur. Alah ai Yampurakeun lur wajar rageun lur. Aduh ampun sing dewek geus lila euy. Teu hiburan-hiburan ieu. Kala geus asa naon? Asa jenuh. Ampun teh euy. Da dewek teh loba naon ngaranna teh pagawean teh kalah ka akhirna mah ngaji dog we dewek teh euy. Geus poho deui ieu. Nya duh ampun teh wilujeng wayah kiwari kasadayana kadulu-dulu sim kuring nu aya di Kabupaten Kuningan mudah-mudahan sadayana tetep aya dina kaya sehat walafiat ya. Lah ampun teh ayeuna teh poe Senin malam Selasa ayeuna teh. Senin malam Selasa. Wah. Nah gitu. Biasa we atuh hiburan. Pan urang teh ji geus lila teh hiburan-hiburan. Jadi poho dewek ge euy. Aduh ampun teh. Poho naonana tuh. Wah, ayo biasa we da. Coba baheula ge kieu lah. Keur we saeun teu jadi masalah. Wah, ayo udah waduh. Pokoknya jeung aja selalu nyantai pokoknya mah. Da kumaha we hayu jeung ka hayu lah. Ya ka hayu mah. Ka sawe ge lah pokoknya mah siap lah. Asa jeung nu bener we. Ku atuh ka ngaji lah. Lain ka ngaji. Lain itu urang teh geus lila euy. Geus lila teu nyawa wayang. Jadi we asa kararago kitu ji. Aya bener sabulan lagi ji urang teh kikian. Wah, atuh ulah lila coy dari daerah poho deui kitu teh. Urang ada sering atuh ya mah. Betul-betul ulah loba pagawean sorangan sok aya aya penting batu ngajakeun atuh sia teh. Ulah sampe poho teuing heueuh da kumaha tadi capek mah capek atuh anjing ge aya geus penting tunduh. Ieu pada we suka libur. Wah, suka libur. Libur ji, libur. Waduh, wah ka haji udah libur teh libur kita haji banggul gua poe libur wae ka haji mah. Udah ka haji udah pagawe atuh tadi ge. Weh, baheula jadi pagawe pernah. Pagawe naon? Pangairan. Pagawe pangairan pernah. Wah, baheula
Papayan we cai unggal poe. Oh, da kahaja bukan loga sawah da. Jadi kahaja masuk nungguan we cai. Jadi pegawai negeri lain. Jadi naon? Jadi tukang urus eta cai we cai bagi cai. Si ampun teh lah. Lain ji. Dewe salam lah. Oh salam lah. Kawarga urang Kuningan, alhamdulillah teh urang bisa panggil jeung urang Kuningan dieu. Di nararaga ngaronda tengah peuting. Ya atuh ngaronda mah tengah peuting atuh sia. Da aya nu ngaronda tengah di barage aya. Tuh saha ngaronda ti barage aya tuh. Aya nu hajat. Kan Hasib sok ngajaga teh. Hajat tuh da eta badak keur siaga keur ieu atuh di hajat atuh kaji dah. Aduh ampun teh jadi poho deui ji. Salam lah. Salam baktos ka dulur-dulur simkuring. Nu aya di mana we aya lah. Khususna mah urang Kuningan, urang Wetan dulu nyaci urang Cidahu, urang Cieuri, ka urang mana ngaranna teh kitu teh Ciberem, ka urang Cibingbin, ka urang Ciwaru oge, ka urang Cilebak, ka itu urang Sumedang, ka urang Selajambe, ka urang Jambe Rama, ka mana deui teh ngidu teh Dharma, ka urang Pasawahan ngalerna, ka urang bode euy. Alah Cikadang Bekar nya ka dinya ka urang Cilimus, urang Jelaksana, ka urang Keramat Mulya oge teh hilap. Aduh ampun teh. Bae ditu teh ngetan teh naon teh bode euy. Bukan sadaya we ka urang Kuningan. Salam baktos mudah-mudahan dina wengi ayeuna sadaya tetep aya dina kaya sehat walafiat tinggal sawe-sawe. Alah jadi kararago glory ya dewek isilila teh wayang. Bener dak. Sagala macem ge lamun teu dipigawe teu dipilampah teu sering dipigawe jeung teu sering dipilampah bakal kajadian teh kieu ya. Jadi kararagok jeung poho deui. Maca kari boga pangabisa teh kudu diguna. Diguna dipigawe ngara supaya naon ngara terbiasa jeung apal gitu. Contohna we dewek geus sababa poe aya sabulan mah beureun teh nyawa wayang. Jadi kieu poho. Alah ampun ting mudah-mudahan we atuh. Nya ku ayeuna poho ieu jadi pelajaran ke dewek. Salam baktos ka wargi-wargi di luar Kabupaten Kuningan. Ka urang Pangandaran, ka urang Ciamis, ka urang Majalengka, ka urang Cirebon, ka urang Tangerang, ka urang Bandung, ka urang kemana ditu teh? Ji, kebelah kitu teh. Ka urang mana tuh? Heuh, dia deui. Ka urang Karawang ji. Dah, tuh kurang Karawang itu. Aya lagu ge ku Haji. Geol Karawang. Geol Karawang, Geol Karawang. Aduh ampun teh. Ji bener bisa gitu Ji. Wah, jajar we atuh lah. Ka urang Karawang. Ka urang mana Sukabumi. Aduh. Aya urang Sukabumi. Ka urang mari ka Sukabumi, ka urang Karawang, ka urang Pangandaran, ka urang Cirebon, ka urang Ciamis, Banjar ka urang Banjar, ka urang sadaya we pokona mah. Ka urang Jawa Barat khusus namanya. Khususna kanu resep jeung mika cinta kana seni Sunda wayang golek. Aduh ampun teh. Nya salam baktos oge. Teu hilap ka Bapak Kepala DPP KBP 3 Kabupaten Kuningan. Ampun teh Bapak Haji Api. Mudah-mudahan atuh Bapak Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan teh kepala anyar teh Ji. Boy teh kepala anyar. Anyar Ji. Alhamdulillah bager, manehna mah soleh. Mudah-mudahan atuh program KB di Kabupaten Kuningan ku ayeuna dicepeng ku dipimpin ku Bapak Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan nyaeta Bapak Apip
mudah-mudahan ji wah waduh mudah-mudahan sing beuki nanjeur we atuh beuki melesat cenah di Kuningan mah atuh bejana bager bapak tempat bager nya soleh oko capetang dina cacaritana ge teh apalan teh mah mudah-mudahan atuh program KB nu aya di Kabupaten Kuningan teh terus meningkat ku ayeuna dipimpin ku Bapak Haji Apip teh ya bapak urang bapak aing bapak aing tah itu dalam baktos lah kasara Bapak Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Kuningan Bapak Haji Apip salam baktos oge teh hilap ka para kabid nya kabid KB kabid Daldu kabid PP nya aya ka kepala UPT Dalduk sakabupaten Kuningan sareng para petugas lini lapangan KB terus ka ron kepala UPT PPA oge wilujeng mudah-mudahan sadayana tetep aya dina kayaan sehat walafiat teu gerak sawios-wios sing diparanjangkeun umurna sing dibabarikeun rezekina sing digampilkeun tina permasalahan-permasalahan terkait dengan program-program anu dipilampah jeung dipigawe ku aruran sadaya tetep sing kompak dina ngajalankeun program pamarentah teh ya gitu khususna mah program KB we gitu gitu ji aduh alhamdulillah orang teh ya ayeuna para pemimpin anyar sadaya teh mudah-mudahan we ku tanaga anyar pikiran anyar teh inovasi teh muncul pot atuh pasti atuh gitu mudah-mudahan urang kan boga program kampung KB teh ya ji tah eta program kampung KB mudah-mudahan atuh ku ayeuna pemimpin-pemimpin anyar para pegawena oge gitu mudah-mudahan program testing kampung KB teh Kuningan teh tetap selalu juara kudu atuh juara urangna ari kitu teh berarti urang teh kudu kompak tah eta ge kudu kompak jeung ari program KB mah urang teh tetap advokasi KIE teh terus advokasi KIE KIE komunikasi informasi jeung edukasi jadi urang teh terus ngainformasikeun program-program Bangga Kencana teh gitu program-program pembangunan keluarga gitu terus dibumingkan selain urang cacarita selain urang alewoh dina bahasa-bahasa promosi naon ngaranna teh ngampanyekeun program KB nyaeta melalui loba ji ari program KB teh ngampanyekeun program KB teh ji lewat naon we teh ari BKKBN mah loba lewat lipret lewat sebaran koran-koran aya media televisi aya aku mau ayeuna mah ji musim medsos medsos sok kudu eta teh di dunia medsos penting sama promosikeun program KB ajakan-ajakan teh slogan-slogan tetap dipasang dina billboard ngajar braga deh ayo ikut KB 2 anak lebih sehat gitu cegah stunting itu penting nah gitu saya orang KB mah pokoknya mah kudu alewoh kudu pinter ngomong kudu capekang ngomong nyerocos terus aduh ampun teh nah ji naon salain orang ngabewarakeun lewat cacarita lewat medsos tah aya deui ji naon tuh aku ayana ya program kampung KB ngainformasikeun ngabewarakeun ka masyarakat itu eta teh aya lewat ngaranna teh naon pembuatan mural teh nyin mural tah mural
jadi ngagambar misalkan ya Kang Haji digambar dina tembok anu kumuh teh ji anu kumuh nu lumutan untuk kaurus jadi kubakeun dicet ditata ku barudak teh barudak ngora anu paling teu ngagambar teh dicet digambaran gambarnya teh Kang Haji keur micin runtah misalkan terus tadi tulisan di dieu teh Kang Haji keur micin runtah teh buanglah sampah pada tempatna eta teh salah saiji naon media teh media informasi teh gitu salah saiji media informasi dari informasi media informasi mah lain melalui lewat sungut urang wungkul sacarita gitu ji tapi segala macam tembok anu kotor nu kumuh teu kaurus sok dibenahi dicet sing alus digambaran sing alus beres slogan-slogan jagalah kebersihan lingkungan ayo ikut KB 2 anak lebih sehat cegah stunting itu penting pokoknya mah slogan-slogan program KB sok bisa atau slogan-slogan kemasyarakatan didinya ajakan-ajakan kemasyarakatan bisa terjadi itu tembok alus katata atau keahlian kreatif para remaja bisa kapintunkeun gitu jadi kayak advokasi teh tidinya promosina ayeuna cenah ge tina kendaraan urang bada pagawe teh cenah ge lamun pagawe rumah sakit meureun tulisanna ge meureunan tulisan rumah sakit meureunnanya lamun pagawe damkar kendaraanna meureun tulisanna damkar deui meureunan tah sarua we lamun misalkan kendaraan KBG meureun ditulisanna ge tulisan KB deui meureunan unit pelayanan KB masyarakat misalkan gitu terus dina logo nade program KB di meureunan gitu tah eta teh mangrupakeun salah saiji KIE teh gitu karena tuh mobil ngageuleuyeung tadi mobil teh dibawa we ka pasar mah nya teuing ka mana atawa nongkrong di hiji terminal meureun kan aya mah ngalewat teh ningali kendaraan teh mobil KB cenah tah meureun kitu saeuteuna tapi meureun santeuna namanya maca meureun tah kitu euy ampun ting ngrupakeun promosi teh kitu loba cara-cara nama gitu mata orang KB mah kudu naon ngaranna teh hiji pinter ngomong dua kudu pinter nyieun desain tulisan slogan babasaan ajakan program KB teh kudu bisa gitu misalkan dina tembok pinggir jalan dina tulisan jangan ngebut 2 anak dilarang ngebut anak kami cuma 2 tah gitu misalkan ieu mah aduh ampun teh gitu ji aduh aing ka mana we ngalanturing ngomong teh euy weh atuh sok aing keur ngaronda mah bebas atuh urang mah heureun aka tong sabojong aing kuring dek diantap bae si anjing teh sia tinggal ngomong we atuh reungit bae ongko deh aing mah baledog atuh aka kunaon kunaon we eta ku batu baterai poh kunaon wah atuh meureunan urungitna ajeng meureun batu baterai ning gor kaca meureun sia mah nya aka urang teh geus lilanya teu nyaho wayang jadi asa kararagok deui aka padahal mah urang teu nyaho wayang teh ngan aya saminggu aka weh leuwih sia geus beberapa poe sia teh aya baru sabulan mah nya sabulan urang teu nyaho wayang sabulan sabulan aya teu nyaho wayang dewek jadi kararagok deui itu deh ampun ting nya teu naha cuma make eureunnan atuh teu nyaho wayang naon eta teh nu nyaho wayangna ripuheun beurangna digawe penting beureun tunduheun jadi geus beu teu rarajeuneun tapi alhasil kawas kieu ye
Dewek ke kararagog deui nyo wayang teh. Baiklah hiburan we mah. Mudah-mudahan we atuh. Urang hiburan ieu teh ayeuna dina penting ayeuna teh mudah-mudahan atuh nu nongton mah aya atuh. Tah eta kalah nu penting mah urang mah sehat we nya Kak. Mojong. Alah ampun teh. Kumaha Kang Haji? Cager. Wah, si koplok teh sia. Langsung di dieu ti tadi ngeuleukeun dewek tapi nanyakeun ka kawarsan karek ayeuna sia teh. Kapan kuring diberi kesempatan karek ayeuna ieu cacaritana. Cacaritana teh karek diberi kesempatan teh ayeuna da heueuh pan sungguh saya tanangan hiji atuh. Nya hese dijejewekna. Wah atuh nimbrung atuh sia teh. Nya kumaha we cara anak lain itu nu tukang saha? Batur dewek, batur ulin. Bisa ngomong? Nggak bisa atuh. Nah, tidak dicicing wae. Pada ujung ngajak ngobrol atuh sia teh. Bisa. Sok we tanya ku sorangan. Nya saha ngaranna? Hah? Ngaranna saha? Ngaranna teh si Thomas. Si Thomas. Si Thomas. Cik ya tanya. Thomas. Ulan. Nah, suara kaos gitu atuh. Wah, dengarannya manusia tuh. Beda-beda genggerong, beda dalang. Ya boleh nunyo wayang makan beda. Genggerongnya teh ieu cempreng. Teu bisa ngebas bisa karena ngebas aja ditengenakeun suarana ge. Tah kitu. Sok we ajak ngobrol atuh sorang tanya-tanya ka ditu. Nya cingcer dicobaan. Thomas kumaha cager? Aduh, alhamdulillah. Dina kesempatan ayeuna mah sim kuring teh cager pisan. Ngan sayang dina kesempatan ieu dina penting ayeuna teh sim kuring teh keur teu boga duit ieu teh matak ti tadi ge hulang-hulang wae. Teu rajin ngomong ai keur teu boga duit mah. Atuh boga saperak bo 2 perak mah kuring berean. Nah sia dalam berdompet karena duit. Sarua we da kuring keur teu boga ieu teh. Bisi wae atuh boga. Saperak-perakeun mah. Nya. Bisi atuh. Sim kuring atuh lamun teu dibere ge nginjeum atuh ke. Mun kuring panen ke ku kuring di gantian. Nya lamun duitna sakarung beureun parena sakarung deui meureunan. Naon sia teh duit jeung pare sakarung nya lobaan duit meureunan kira. Da pare ge lamun dijual mah bisa payu karena duit. Tapi da duit jeung pare mah beda. Lamun duit sakarung da. Pare sakarung. Ai pare sakarung bere paling kintal dijual meunang sabaraha tapi lamun duit mah kajen teh ditimbang ya beurina gede hargana tuh. Kitu. Nya geus ieu marek mere nginjem teh moal. Moal kuring teu boga duit. Alah ampun deui. Calakan geuning ji. Calakan atuh. Biasa we, somat. Biasa sok diajakan itu kadua do bae Allah daripada nurut ka simkuring mah. Diajakan itu hayu, diajakan dia hayu. Nurut. Nurut pisan. Dan lamun teu nurut lamun Kang Haji rek modal mah sok tara nuturkeun. Da baik biuk beureun ngeundah. Aya we Kang Haji mah lah. Reungit wae tah reungit euy reungit. Reungit wae aing mah lah. Aduh ampun teh euy. Asa sarapi teh dina penting aya nama libur ieu teh. Ngan sepi kieu euy. Teh sepi carita anana nu lucu. Da biasana kita lucu ieu. Ampun teh demi Allah aing mah. Lamun misalkan kuring loba lahan laga, sawah laga, wadah kabayang bener aja Kang Haji. Dek babagi aing mah cebot. Babagi naon?
babagi we penghasilan atuh. Lamun Kang Haji boga sawah buluk ablak lega, wah bos sorangan ge dibere ku kuring. Moal teh ting ditah meuli dibere we malahan masuk digarap we pokona mah. Asal daek we pokona mah. Bagi hasil jeung kuring kena. Bagi hasil jeung Kang Haji. Wah bagi hasil atuh sia teh. Hayang ngeunah we mah teu bisa atuh. Siap lah iraek boga tanah ieu mah lamun karek-karek ge. Ya ampun teh alah. Ait. Hei manusia. Nyong. Saya teuing atuh saha nya. Boa-boa nu rek ngabegal di dieu ngarampok. Monyet di ngarampok wayah kiwari. Kapan ayeuna bada peuting-peuting. Ai nu ngarampok mah biasana ge sok dipeuting. Tah itu urang sok aya si teh monyong. Cek saha sok loba. Dia geus nyileu tiktokan. Ti beurang, ti beurang. Aya si teh monyong. Matak ayeuna kudu hati-hati si teh monyong. Kanu ngalewatan non tuangan-tuangan. Kumu mawa kendaraan mah kumaha awewe mah kudu bener-bener hati-hati si teh. Nya. Ulah lengah ayeuna mah. Ait. Manusia. Saha? Kaula ieu. Kaula saha? Kaula muda. Kau punya tenaga. Kau punya potensi. Kaulah Buddha. Ait. Kaulah hayang bisa nyanyi tapi kaulah tidak bisa. Ngacepot. Kaulah sebenarnya hayang jadi artis, hayang jadi penyanyi dangdut gitu cepot. Ini aya Gusti atuh di teh. Kumaha tuh Gus? Baik. Kebenaran dina penting ayeuna kaula keur ngarasana galau. Galau, galau. Tuluy kumaha mun geus galau? Kaulah hayang dihibur ku maneh cepot. Dihibur kumaha? Bebas ngahibur nama siga kumaha wae. Nu jelas mah kaulah hayang dihibur ku maneh ke kukuring bakal dibere jang jajan. Hayang naon maneh hayang cilok boh naon sok menta ka kuring bakal diberes ya. Gitu ampun ting teh. Perasaan dah wana mah lain kieu bahasana ge. Ait. Kumaha kaula we? Da kaula kieu bisana. Lamun cek kaula kitu, lamun cek kaula kieu. Kaula bisana kieu. Ulah sagawaya sia. Aing lamun geus jamung mah beda deui. Ngan beda ayeuna mah wah biasa we. Keur galau. Jadi rada beda. Beda kumaha? Beda we, beda. Dengekeun cepot. Oh sok ditadi ge didengekeun apaan keur didengekeun nya teh. Bising we teu ngadenge sia. Ji, cager ji. Oh, sagur. Kumaha Gusti ya? Aduh, mani semeringah kieu ka Gusti teh wes. Ai kaula sabenerna mah dina penting ayeuna teh keur galau ngan ieu teh kuring keur ngarasa galau tapi kuring teh keur negar-negar maneh. Hai ari Gusti kan biasana mah geuning nyebut kuring sih macet kuring we pokona mah kuring orang kuningan pokona mah kuat kuring we pokona mah. Ampun teh aing ngokare teu ngaranati atuh ngawi teh ngawayang teh kumaha teh ieu teh nyaho teuing setan ini siga nu gelo nyawayang teh asa teu nyararambung pisan.
asa teu nyararambung pisan kaula era sabenerna mah keur mah beungeut geus beureum ditambah di Wiwirang kudu nyo wayang asa wirang beungeut dikamanakeun atuh ieu kieu teuing aing dicoo wayang kuring ku sa kudu nyo wayang asa teu pararugu jeung teu jelas dina penting ayeuna ieu kitu ampun ting ngalangsa aing euy hayang becus ngawayang kuat ka kieu Cirahwan cacarita nama di kawas kitu pisan mantap pibusingkeun ieu mah euy kan atuh akal ngaranna hiburan atuh lah nya karek kumaha deui dangan cabisana sia teh kawas kitu atuh dan aka di pikiran-pikiran teuing lain kitu monyong heuh kudu kumaha atuh basa teh gede atuh rada-rada nyurup atuh manya rawahana kawas kitu mah dawuh ti Bandungna atuh era sebenarnya mah dah biasa we atuh era-era teuing lah nya sabisana manehna we engkeun da meureun supaya kitu insyaallah bakal bisaeun ait nah siabat ngobrol duaan wae aing teh diajak pan aing butuh maneh keur ngobrol atuh ajak ngobrol kuring dina waktos ieu ajak ngobrol kuring ka mana ngaler ngidung ngulon ngetan pokona mah bebas jeung kuring mah ngomongna hayu diajak ngobrol ku kuring kitu ieu ait nya teh sok bade ngobrol mah Gusti ngobrol naon atuh Gustina hayang dangdutan aing hayang dangdutan nya bosok atuh Gusti ya dangdutan atuh bisa lagu naon kumaha ceuk kuring ku aing nyobaan sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu dua hati telah berpadu taeta sakitu kaulah pangabisana alus henteu alus pisan sigana mah aya bahan ya bahan mohon Gusti aya bahan naon bahan bakatul ai sia kurang ngajar nyaho suara aing goreng teh sia make disebutkeun siga bakatul bubu da suara aing teh hakaneun sia kurang ngajar sia cepot waktu da ku bade kumaha deui pan Gusti baru hayang ngobrol cenah ge tapi Gusti nanti kalah nih ngajak ke carita kalah nyanyi teu jelas tanya hoteng aing galau sakitu wae lieur kuring dina penting ayeuna keturug salaena lieur kaula boga pikiran bisa ampun ting aduh ampun ting matak ngerakeun teh mah euy lain atuh da kira-kira geus teu raja nyawa wayang mah atuh geus tong teuing ditaekeun atuh da sia teh itu nyawa wayang teh nya nu bisa we heula atuh tok sok maksakeun teu nya teuing euy alus nama alus teh euy nya kataji kuring ge euy alus suara nama kadenge nama rada teu nyeureub ge alus lah pokona mah lamun dinilai mah ku kuring mah bisa lah 5,5 lah wow sia 5,5 nya nilaina nilai naon sia eta nu bieu nu nyanyi wah teu jelas kitu sia 5,5 nol murid mah nilai atuh bisa wadah
Lain terjelas ke nyawa yang teh euy. Da kararagog gitu euy. Geus deui lah mata kitu. Padahal mah sabulan ieu teh nyawa yang teh. Jadi asa kagok kieu teh euy. Wai. Jalma-jalma. Tas adi tah. Wah. Aya batur deui euy. Lumayan cing. Cobaan we cobaan. Cobaan kumaha? Cobaan we cobaan. Sina naik. Bagus ya. Saha? Iya goreng. Kuring ya kuring. Kuring teh saha kuring teh? Ya, pokoknya apa kuring we kuring. Satu kali. Ya. Bunting teh. Naon arti sia teh? Wah. Ngerakin. Gigituan segala sia teh baju santai sia teh. Diajar we atuh sia teh. Sagala macam ngikul diajar tapi sia teh da diajar teh lila teh teh nyowayang teh. Teh becus. Patakirakeun teh euy. Nya teu kaup jamana nu nempona geuleuhan teh geus langsung we ditinggalkeun. Walah. Dek ditinggalkeun ke dek henteu ke dek nempo dek henteu ke. Hai, hare wae atuh. Nu penting mah dina penting ayeuna aing hiburan. Ya. Kitu sia teh sebot. Fai, bukan apa jeung aing bebas. Sisugaran we atuh. Aya nu hidang nu karunyaeun. Nongkrong atau nonton hitung-hitung ngebaturan ronda. Itu. Wah, aya Kang Haji Cager je. Wah, cager. Semana wae atuh teh. Weh, biasa je. Sudah jalan-jalan saja saya. Ngacapruk ka mana wae saya geus mapai cae je. Lain sia bahasa Tindi teh. Bahasa Tindi. Tindi wae pokona mah. Pokona mah da bae lamun pangijal mah di jalan sok langsung nempel nadana. Wabun teh. Geus mapai cae. Ya. Biasa saya teh keur pepelakan. Belak naon? Belak kangkung, belak bayam, belak cabe, belak tomat. Sagala we dipelak. Da kuring ka beneran da ayeuna teh sayuran, harga sayuran teh keur mahal. Jadi kuring men inisiatif badek dipelakan kabeh sayuran. Batur mah dipelakan bare kabeh. Tah nu kuring mah dipelakan sayuran. Eta je. Waduh, hebat atuh. Alus ada gitu mah. Waduh. Asugan we tuh isu pake tuh waduh panen atuh. Wah aja beneran. Dah hayang atuh ulah padungan yang wungkul laporan wungkul. Saya laporan tuh lamun panen mah tuh ajangan atuh minimal Kang Haji ajakan panenna gitu. Atuh sorangan mah atuh lamun dina panen teh meureun nyokot sakarung ya Kang Haji 3 karung gitu. Si Haji goblok sia. Edak ke aing nu 3 karung mah sia sakarung. Na sia teh berpilueun. Pan milu panen atuh. Nyatu mun ieu teh bahasa nama nyatu teh. Paparon. Pan aing nu melakna. Ujug-ujug tiba-tiba sia 3 karung wae sia teh. Saha eta? Nu di dinya atuh. Pan dibantuan ku Kang Haji teh. Tapi teu bisa atuh sia. Aing nu capena serangan. 3 karung aing sakarung. Teu nyeuleuh sia mah. Aing nu kuasana kuluna mah aing sorangan mah teu kudu dibere. Sadibere we ku aing. Dah. Aing situ mah semua dibantuan lah. Wes. Bantuan.
Tapi dia kuring dia tidur karung, sok sorangan sakarung. Wah, teu bisa. Kanjing kusa ku aing mah sorangan aing bisa. Oh. Halah. Lila lima cangkel ieu teh. Yo hayang teh. Nya. Ari aing teh wayang. Bising boho aing teh. Ari wayang aing teh sok terajeun. Terajeun ngacabrukna aing teh. Sok era kadang-kadang baji. Sok era boga ka era mah es. Nya boga teh daing mah boga beungeut. Mana sia haji. Abot. Atuh kudu boga ka era atuh sia teh. Matak lamun hayang sorangan hayang teu boga ka era sing bener sorangan teh. Nya wayang mintonkeunana sagala macam bisa mah sia teh kudu boga carita-carita pawayangan. Lah. Carita pawayangan puguh wayangna ge teu lengkap. Tatabuhan eueuh, nayaga eueuh. Ande wae. Da kumaha coba sia teh? Ari wayangna can aya mah, Arjuna can aya. Bisa suara Arjuna? Ah, bisa tuh. Kumaha aja suara Arjuna? Dah teuing. Karunya teuing. Karunya si anjing teh sia. Oh, wes ya suara. Sabi teh. Arjuna. Suara Arjuna kaos gitu. Baca aing wae. Aing nu wayang lagi. Lamun suara Gatot Kaca bisa, wah bisa. Kumaha suara Gatot Kaca? Naon itu teh? Suara Gatot Kaca anjing sia. Nah, sia teh suara Gatot Kaca bro gegerem bae. Teu ngomong cenah acan. Cing cobaan. What? bener. Rada saeutik lah. Tulikeun atuh ngomong naon. Sok umpamana maka dewek carekan sorangan ku Juragan Bima pada dewek salah. Wah, boleh. Cepat. Kurang Juragan aya pikir saya naon. Baruk sah. Mana balik entok. Aing tong lompat kana maling entok atuh daing teu maling entok. Pat umpamana baceuk sia teh aing kudu ngamuk, kudu aya alasan atuh ari ngamuk teh beureun. Bener. Sok. Cepat. Kulang Juragan. Baru sorangan sia maling entok. Ngadenge selentingan aing ceulit ti tatangga belah ditu. Si Cepot cenah maling entok. Entok teh awawena dipaling cenah ku si Cepot beungeut da beureum. Benar teh sia teh. Aing hanya kaldeng aing teh. Atuh ganti atuh ieu ulah entok atuh. Aing mah bisa ujung-ujungna kena goreng. Gerakeun teh. Wah, pokona mah cek aing beda aing nu ngamuk lagi. Baru saya jawab. Tah karena saya entok teh keur kalewat. Jauh ka lembur. Da bising eta entok teh nyasab. Salah jalan mah kapaksa ku kuring teh dibawa. Ternyata eta entok teh kebenaran awewe bikangna. Hei, dikabayakeun sia. Ya entok nanti ku kuring teh dibunikeun. Mana sia? Kan? Di mana? Enak kandang. Rek dibikin di muasa. Dibikin kasa. Nya ka aing atuh entok aing teh. Pan ieu teh bobodohan sia teh. Ampun teh anjing sia. Ampun teh. Gitu euy. Tah. Oh teh suara Bima. Wah. Suara Bima teh ieu. Dek apa? Pokoke, isuke, bane sia Cepot, aja kalalen, kada boho sia Cepot. Wah, kada boho kumaha maksudna? Kada boho isukan, sia bayar upati kain. Oh,
Pokoknya si cepot bayar upati kaing. Sekarang ngacambulah siapa? Abun teh. Alah anjing teh. Naon? Didapat jeung aya lang awayang asa teu jelas ji. Pipikiran aing asa kumalayang. Ka mana karep teu jelas. Jadi dina penting ayeuna teh asa nyawa wayang jeung asa henteu nyawa wayang. Naon sababna? Asa nyawa wayang jeung teu nyawa wayang. Asa nyawa wayang nah tapi memang keur nyekel wayang tapi asa teu nyawa wayang nah teh da ngacaplo geuning teu jelas. Kabeneran dina penting ayeuna kaula kerada oleng di belah handap tadi aya nu nawaran centeh. Tapi saeutik nah habet haneut kana beuteung tuluy lumpat kana sirah jadi lieur. Jadi kuring da ayeuna teh kumalayang. Pipikiran teh jelas dina penting ayeuna. Rada oyang oge ieu sirah teh jangar kieu. Ternyata kaula teh dina penting ayeuna teh keur rada gelo. Halah balik atuh bising kumaha ona mari kitu teh nya bising sasab ge kabawa ku teu sakaba-kaba wah eudeuh balik kaula ge ieu teh kan dina penting ayeuna keur rada lieur teh rajin lempang ka ditu ka diantu minta diantar atuh teh ludeung jalanna jauh wah biasa dong sorangan atuh cenah maka diantar segala tuh wah cepot kaula rek gesan heula kusabab janggel dina penting ayeuna salam baktos sehilap ka Bapak Kepala DPP KB P3 Duenggal teh tapi Islami aya sabulan leuwih 2 bulan beureun salam baktos ka Bapak Haji Apip ka Bapak Haji Apip Kepala DPP KB P3 Kabupaten Kuningan mudah-mudahan cager sing sehat sing panjang umur programna sing maju sing melesat pokoknya mah sesuai dengan visi Kuningan teh sakit teh we pot aing kaburu loba reungit teu kuat teh gureungit ada ting jelatet kana tonggong kana syukur cobat abun teh kalau bareng gitu nya saya segala lah ieu manggalalanya we kada ku sabab da geus lila dewek teh teu nyawa wayang jadi asa kararagog deui geus dimulai na susuganan lah saeutik bonaon deuk atuh dewek teh kudu rada sering aji udah atuh kudu sering aya teh sering mata sia akibat jadi poho sia teh heueuy sakitu bae lur nuhun diapunten kasadayana salam baktos kasadayana mudah-mudahan wargi-wargi Simkuring sadayana khususna wargi urang Kuningan tetep aya dina kaya sehat walafiat sakirang sawiya salam baktos oge ka Universitas Muhammadiyah Cirebon ampun teh hebat ya mahasiswa UMC Cirebon teh nya kerja nyata sekolah nyata lain saukur teori tapi manehana nama turun ka desa teh dalam programnya eta pengabdian kepada masyarakat teh manehna mah langsung diterapkan pangabdian teh langsung diterapkan di desa aya anu bisa kana tatanen katahanan pangan aya anu kana masa naon ngaranna teh masalah ngelas nu itu aya kana kesenianana aya kana kesehatanana wah ti UMC mah hebat pokokna mah barudak geus pararinter mahasiswana geus pararinter salam baktos ka Kepala Divisi UMC Cirebon Universitas Muhammadiyah Cirebon tetap sing semangat tetap hayu urang niatan bebarengan nyaeta pikeun ngabantu warga masyarakat di mana we tamah ayana tapi ngarojeng warga masyarakat atau ngarojeng pangwangunan nu aya di desa nya mudah-mudahan oge manehna sing ngararto sing ngararti lain saukur ngan saukur hayang dibantu wungkul
ulah hayang saukur nungguan dibantu unggul tapi mun bisa mah lain bisa deh kudu bisa mandiri heula sok sateka pola sabisa-bisa heula dek naon we inovasi nama bebas ngabebenah lembur nata lembur nya sok ditata sautak sautik geus kadeuleu mah geus katempo insyaallah pada diririk engke ge pada ditempo dak ku sabab naon lamun teu dilirik teh ditempo dak sabab naon atuh di lembur ge uhna naon mata sok lah dimimitian heula ku urang sadayana mandiri heula ditata heula dibeberes heula sina katempo singa katingali ku umum di mana lamun geus katingali aya sirungan mah insyaallah brag-brag jalma teh marantuan sakitu we lur deus cangkeul dieu reungit we ongko tutup we lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.